Bah, minjem gasolin. Naon nanyakeun lilin jang naon maka ribut nanyakeun lilin atuh. Cicing tuh pan keur nguseup tuh tempo abis anu nyaut anggoran mah. Jang naon atuh lilin? Lain nanyakeun lilin minjem gasolin, ek ngadurukan teh kuat lo bareungit. Anu hasutna teh ngeulun. Rek ulang tahun ya. Lain maneh asa anyar keneh ulang tahun teh geus sataun nya euy. Tong di dieu atuh lah euy da kumaha eueuh lilin-lilin di dieu. Mangke we di ditu di imah. Astagfirullah. Minjem gasolin, urang teh ek ngadurukan teh kuat lo bareungit. Anu hasutna teh ngeulun we. Eta non teh sakalian ek bari meulem sampeu. Naon hayang di dieu. Bakat maneh mah. Aing geus maksa teh sok tara bisa di eta cicing tuh. Raribut teh itu aya nu nyangut jigana euy. Naon make kudu hayang di dieu atuh arek ulang tahun mangke we di imah. Sugan ame rea batur non teh pan rame aya rea batur mah. Ame naon hayang di dieu. Diruyuk awi. Buat minjem gasolin. Gasolin arek ngadurukan urang teh. Tadi di imah eta non teh rarese. Teu kabaruri. Ame seru. Oh, heeh. Heeh made baca yang seru wae nya hayang ulang tahun teh geus beda-beda di dieu. Memang seru euy nya di dieu ya. Lamun ulang tahun aya naon wae euy dahareunana euy. Jangan eueuh si lilin mah. Kudu ngalaawi we ieu mah nyeun obor deui wae jigana mah ya. Resep di dieu nya seru rada seru euy disaksikan oleh nyamuk-nyamuk nakal gitu ya euy. Cek nyamuk teh panjang umur nah bari nyongcong teh euy kitu atokeun di dieu heueuh rea reungit ieu aduh ai. Burukan minjem gasolin, urang teh minjem gasolin. Eueuh lilin mah matak lamun tong hayang di dieu atuh engke we engke di imah nya kunaon da eueuh lilin di dieu mah. Kumaon ari maneh sok keukeuh pisan. Masing ame seru ge da heueuh memang seru euy. Arek kumaha atuh maneh teh rek di dieu wae. Di dia gawatkeun minjem gasolin. Ek ngadurukan teh kuat lapar ek sakalian meulem sampeu, urang teh ek meulem sampeu. Oh, hayang di dieu keukeuhnya maneh teh heueuh atuh euy. Nya ceuk maneh teh ya bakal seru gara euy di dieu mah. Ke heula tapi kumaha euy carana nya? Da eueuh lilin ieu teh euy. Keukeuh maneh arek di dieu wae. Di dia burukeun minjem gasolin, mana gasolin mana ya jawab. Eueuh lilin mah atuh bedul da eueuh lilin teh kumaha atuh. Oh ai maksa-maksa teh gua keur abah rek ngala ieu ngala awi. Ngala awi tah eta tah euy urang nyokot bedogna heula di handap tuh. Rek nyokot bedog. Lain kita nyokot bedog gawatkeun minjem gasolin. Eueuh lilin mah atuh dinu kieu kudu lilin urang nyieun obor ame rada ieu da eueuh lilin mah keukeuh hayang di dieu mah. Ai maneh kumaha da mun ti tadi ngomong atuh meuli meureun lilin ya urang nyieun heula obor. Ai hayang di dieu. Yeuh, lain kita nyen obor aing ngangin gasolin burukeun di mana gasolin? Gasolin teh saha? Eueuh lilin mah jeung naon. Ai maneh iraha atuh mau meuli lilin jeung naon atuh mau meuli lilin. Mun ngomong tina tadi ai arek bah gitu bari mawa lilin orang ulang tahun di ditu dina sisi leuwi gitu. Bari nguseup. Ieu mah eueuh. Wah, rek nyokotna bedogna cicing daguannya. Rek eta Di dia yeuh gasolin teh urang teh. nyokotna bedog. Aku ieu sia euy meujeun aya jang oborna teh ieu. Tah aku ieu ditentek ieu teh sakieu tah. Meujeun ieu sagede lilin ieu sarua nya. 3 we nya. Di dia dijajarkeun di dia ya kieu. Saliwang mah aing nanyakeun gasolin kalau yang Eueuh lilin mah ieu geus alus tuh ieu gitu. Cara lilin lah. Bawa bedogna ka dieu yap. Hayang ulang tahun cenah euy ame seru di dia ya. Nya ngareuna di dia diruyuk awi euy. Di bawah rumpun bambu di saat kita sedang berulang tahun. Gitu.